Alhamdulillah kita simkuring muji syukur hakikat ka Allah Subhanahu wa taala. Syariatna kapala hadirin. Anu mudah-mudahan ya sahibul hikayat diterhatoskeun kalayan dimanfaatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kitu para saudara. Simkuring bade nyaritakeun riwayat baheula teh aya hiji pertapaan anu kasebut pertapaan Argapura. Di dinya teh aya hiji pendeta, hiji sesepuh anu parantos deket ka hareup jauh ka tukang, anu weruh sadurunge winara kaceluk ka awun-awun kapencara ka jana pria juduluk Adil Palamarta. Pinuh ku rupa-rupa pangarti geus legok tapak kenteng kadek. Ari anjeunana teh istining tatapa dileuweung. Namun kakantun ku bojone. Anak kakantun ku bojone kulantaran anjeunna teh prihatin kaayaan dileuweung mangkaning kagungan putra teh dua-duana. Anu dikantun ku ibuna hiji pamegat, dua anu kaduana istri. Jadi boga anak dengan dua-duana, lalaki hiji, awewe hiji. Nanti si pendeta teh bingung, si aki-aki teh boga anak dua teh, bingung. Ayeuna lalaki goreng mata kira-kira, awakna hidung, majiga monyet awakna teh kira-kira. Aya kumaha cek aki aing boga anak teh goreng teh kira-kira. Memetak di berengaran ge si Manahong. Baku goreng. Aing nu geus bala saderek ieu nu awewe geulis leuwih ti anak raja. Aing nu lalaki goreng ku goreng-goreng teuingna, aing nu awewe geulis kawanti-wanti leuwih ti anak raja. Tah iya si aki nu jadi bingung teh. Geus anu lalaki di ngaran si Manahong, anu awewe di ngaranan Ben Ayuh si Manasari. Anu manehanana gidig-gringit lengkah perak kepatna ge meuni singkartip. Cek nu bohong teh mah pipina gemetak ti soledat kutu ti galikuh tuna. Ai saur si aki-aki teh kieu geulis kaset ka dieu. Aya naon cenah aki? Tah mama teh nyaah kaanget. Mama teh kagungan putra mung dua-duana. Lalaki hiji nya anjeun Manahong. Kaset maneh oge. Ati dulur maneh. Anu awewe teu aya deui sajabati eta pikeun gantina indung maneh. Ya eta Den Ayu si Manasari. Tah adi bapa mah kami jadi anak. Ayeuna terek mereh supaya anjeun teh mutih anu sabenerna. Ayeuna wayahna we dangeus galede. Beunang ngajaroh bapa ti leuletik. Maneh geus katinggal ku indung. Ayeuna nuturkeun bapa moal aya menyet hidung aja. Jadi wayahna we ayeuna mah papisah jeung bapa ti ieu gunung. Ti ieu pertapaan. Cik bade ka mana bae anjeun lempangan kome anjeun ulah ka kota. Dari masa urang mah hirup teh di leuweung, beusi aya bencana bancang pangeuwih. Beusi aya gogodan anu kumaha nu macem-macem, koma we ulah ka kota. Terkacuali lamun urang ayana di leuweung aya nu mawa ka kota, eta kacuali. Geus urang mah tuluy we asal ti leuweung di leuweung bae. Tah bapa amanat ka anjeun, seolah-olah bapa wasiat. Geura papisah ayeuna jeung bapa. Oge anjeun jeung dulur anjeun ulang hiji tetep kudu papisah.
ngan koma anjeun teh hianat kepada manusia koma ulah hianat ke manusia sasama manusia temenan lamun anjeun ngarumpak eta omongan anu jadi kolot bisa kapangih akibat ku anjeun engke di akhir lain bisa mata tatawe anjeun di leuweung naon kariduan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setan geus di mana sari cerik baluluhan basana mama abdi teh kedah ka mana jeung kakak ge kudu papisah jeung ulah angkat ka kota mama insyaallah mung terek nurut ka atuh kudu nurut we cenanya ka mama da kudu kitu urang teh kudu papisah sapunyere pegat simpai mama abdi nyuhunkeun di anae ti mama ci geus didoakeun ku mama cek si manahong bah ingin ngedoakeun ieu sehingga si janan we cenah bisa nurut ka abah ye cek aki awas tong singa deui ka kecap bapa koma anjeun ulah hianat ka sasama manusia boh kanu saluhureun sumawana kanu sapantaran kanu sahangapeun koma kudu ngukur maneh komo kaayaan awak maneh mah Gusti nu sakitu goreng patutna nya cenah atuh suganan bae cenah kuring ngadenge ka abah cik geura imit maneh cara si manahong ngomit nang cerikan adina basana neng tapi sajeng kakak satu nyeret pegat cintai urang doa bidoa bae kata mereka belah kulon mengalah mereka belah setan si manahong juga monyet teh kabelah kulon lempang aing si manahong malana sari mah kabelah wetan aing Raden Ayu si Manasari manehanana lantaran temenang ka kota temenang ka mana istuning tapa barang dahar gen waya di leuweung tapi pucukan wae manehanana mah eta si Manasari asal kuting hudang neda-neda kanu kawasa sangesna manehanana neda-neda kanu kawasa anjeunna teh nyeurikeun maca sholawat menurut naon pangartian geus aya di awak manehanana teras we ku manehanana mah diamalkeun boh sholawatna boh naon anu diparentahkeun ku guru kita diamalkeun teh diamalkeun we anu akhirna kumaha pala saderek tiba ieu nu geus anu nuju tapa oge jeung saderekna anu aya di leuweung nyata si manahong teh kacaritakeun aya hiji raja budak lora anu kalintang kasetna kaceluk ka awun-awun kakoncara kajana pria dijuluk adil palamarta lengahing bulan kancana ngamakuta binu kasiri tinaretes ing sosota asta gangga wiratanu terka asta panangan gangga iku banyu ura arane wong pinter tanu iku mangsi terka iku kalah eta si raja teh katidak kasetna manehana anu pohara jeung manehna telengoh keneh can gaduh bojo can gaduh naon duduh teuing aing ngaranna Raden Sukma Wijaya Raden Sukma jadi teu make Wijaya jadi Raden Sukma eta Raden Sukma kakasetanana geus teu aya bandingkeunna kulantaran manehna di nagara diparebutkeun ku awewe mang pirang-pirang istri anu bogoheun jadi Raden Sukma teh ngarasa bingung lamun daek aing kabelah wetan kumaha nu belah kulon lamun daek kana belah kulon kumaha nu belah wetan
Soksieun timur peperangan atau timur karirus. Jadi Raja Sukma, Raden Sukma, anu ngaguguh eta nagara hiji budak ora warisan ti ibu ramana anu geus teu aya. Ngarasa bingung mah ieu kuring kudu kumaha ieu kapati. Duh kacana Den, da mamang dia bingung. Mengalamar meni alut-alutan unggal poe. Durang peuting hadari tangan. Eta mah terserah agen ayeuna kedah kumaha. Ayeuna mah kieu cenah para pati panggil. Teu arek masrahkeun ieu nagara samentara ieu kaulah hayang ngalalana kaleuweung. Naon saking ku bingung ieu kaulah rek nyieun pikir mah. Mencara urang mah aya senjata mamawa we jamparing mah bisi aya manuk-manuk di leungeun. Atuh cenah mamang mangiringan cenah Den. Ulah higaning ka leuweung ka langit hejo mana oge ka dasar laut. Lamun bisa mah mamang mangiring bae. Tahayu cenah ujar. Jadi ieu nagara teu dipasrahkeun ka gegeden-gegeden sabaraheun eta ti Raden Sukma. Basana Raden Sukma kaulah rek ngalalana ka leuweung ku arek nyieuskeun pikir di leuweung. Tah jeung ieu si mamang ieu mah hampir mah. Eta si mamang bungah saya hinggana. Diajak ku raja, diajak ku ratu. Duh, ngan hadarupan dengan henteu manahanana. Sing kuring tak mah bulu punukna ngalawan trik. Ulah waku bungah bulu kiangna di haradudang. Oh, beureum. Nya sapanjang jalan leuweungeun eta budak teh. Budak ngora nu kasep si horeng teh raja teh. Teu sangka teu kataksir ku sadayana parantos jadi Raja. Barang lempang turun gunung ulah gunung teh dan rusit mapai-mapai pancaniti. Leuweung anu geus teu kasorang ku sifatna manusia kumaha disorang. Eta si mamang anu geus kitu leuseurna nuturkeun ieu Raden Sukma. Mapai-mapai padang pasir, nete-nete banurung sit mapai-mapai pancaniti. Eta teh Raden Sukma kakalayangan bae di leuweung berang peuting. Saya berang saya peuting ningali kanehan di leuweung sapohoan rupa-rupa sato. Dina monyet, rupa-rupa monyet nu bodas nu hidung. Mang, rame bener di leuweung. Kade mang pakakas ulah jauh mang. Den, itu monyet nu gede benginyeukeun wae ka mana sok nyamber we cenah ngomong mah. Ramoal mang insyaallah. Taur yang kemos we ka mamang, itu bae mata melotot batu di luhur teh. Pokona hantam ku pakakas di dambaring mah. Tah istunung berang peuting Raden Sukma teh geus eueuh kakeueung aya di leuweung. Anu akhirna barang lungsur ka palih lebak Raden Sukma ningali nu gelis nu keur tata manih herang mencang. Mang, ieu nu disebut kuntilanak teh. Wah bener Den. Sebab teu kaharti ku akal di leuweung anu sakitu harana aya hiji awewe nu kacida gelisna. Ieu mamang teu ngarti jelas ieu kuntilanak ieu. Tahauna kumaha mang? Ieu ayeuna mah Den, leuwih hade urang jamparing betes. Cek Raden Sukma mang, lamun kurang dijamparing ieu sok sieun aya mantakna. Ayeuna mah kieu urang awaskeun ge ti kapedihan. Terus urang awaskeun ti kadeuketan. Aya rupa-rupa manusia, tapi sok sieun ieu teh jin merkayangan setan anu nyaru-nyaru ka sifat manusia. Barang dideketan ku si mamang bulut panona manut ketika lebah marurag. Cek lu bohong tema Gusti Aden, ya bulut mana bulu mata mamang ketika raragagan banget ku ningali gelis saya hinggana.
di negara urang putri-putri nu aralus lamun dibandingkeun rupana sarua jeung diritna. Dan lamun diakurkeun jeung putri di urang geus sarua jeung diritna mah. Banget putri nu aya di negara urang jeung diritna, waduh bener mah. Jauh tuh. Sanggup itu mamang nyamperkeun sok sieun nekuk den. Tah ieu mamang kan nyebut gelis tapi sieun nekuk. Anu ayeuna ku Raden Sukma disamperkeun kalayan nyanggakeun muluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Manusia mah. Dedeh teuing nu gelis. Kaulah hampura dunia akhirat ngaganggu ka anjeun. Kesawiya-siya sana Gusti. Da abdi teh nuju prihatin, nuju sangsara, nuju kerep abdi teh ngentelkeun peuji. Putra saha anjeun teh? Ari abdi teh kawitna ti pertapaan Argapura. Jenengan anjeun saha? Dan ayuh si Manasari, Gusti, ieu mah kita majikanun teh. Jadi tecel Raden Sukma cocok kaya hinggana gelis kumaha lamun dibawa ka negara akang. Basana eta nu gelis kalah gani siang dan ari tengah peuting teh bangga abdi nangakeun. Eta nu gelis dibawa. Eta si mamang anu puhara bungehna. Kakarak ai mangih dunungan kacira cocokna. Moal sejeger ieu di negara. Ngan anu gelis menanti gelis awewe tiang kota. Sebab cek si mamang den ai di kota mah ieu sagala palsu ye. Ayo mah halusnya ieu orsinil teh ieu. Rambutna orsinil den. Sagalana ge orsinil, ieu memang cocokna mah ieu we. Ayo nu di kota mah ieu ngalamar ieu, memang bapaur den, halusna aing ngeleng ka luhur. Eueuh we orsinilna mah eueuh ieu teh jieunnan lobana mah. Waduh, cocok den ieu mah ye. Tah anu mudah-mudahan. Den sing nikah jodoh, sing nikah dedeh, kan jadi bojo. Mamang mah bungah-bungah anu amar lata suta. Lamun dibandingkeun jeung Gunung Himalaya agung-agungan manah mamang. Nuhun we cenah mah. Geus kitu Allah nuduhkeun. Nuduhkeun kana jalan. Anu sakira-kira maslahat. Anu akhirna ieu nu gelis teh biki kalabah bisikah ku Raden Sukma. Dalam rumah tangga rapi Raden Sukma nu aya di leuweung anu aya di hiji nagara. Di negara timur kasuburan kamamuran aman gemah ritah loh jinawi. Sadaya pala putri-putri anu aya di negara geus teu nyieun ngalamar ka Raden Sukma. Sebab parantos kagungan bojo mulai gelis tibatan istri mulai di kota. Kacaritakeun ieu nu gelis ke rumah tangga jeung Raden Sukma. Kacaritakeun deui aya hiji nagara kagungan putra mung hiji-hijina. Eta putrana gelis memang oge kaceluk kaawun-awun kakoncara kajana pria bintangna parawan di eta nagara. Ai jenenganna Den Ayuh Wulansari. Ai nu tadi mah Den Ayuh si Manasari, ieu mah Den Ayuh Wulansari. Eta Den Ayuh Wulansari cirik balilihan bae. Aya model teuing saur si raja neng mama teh kagungan putra hiji-hijina. Coba atuh ku neng geura pilih lamun neng parantos karep kagungan paroge. Tah di ieu hiji nagara teh raja boga anak hiji-hijina geulis teh ngan ceurik bae.
mun anak raja-raja mana, lamun anak sudagar mana, lamun anak menak mana. Ulah isin-isin kena ka mama, heke geura carioskeun, pamegat nu mana cing. Apa hayang nu sok kanu abring-abringan? Baya basana dan ulang sari mama, aduh abdi mah kieu. Upami mama percanten kan neng basana mah. Upami mama percanten kan neng. Neng teh keur malam Jumaah ngimpen. Jadi abdi mah hayang laksana kanu kaimpikeun ku abdi. Ngimpi naon jadi? Kieu mah. Abdi teh nyimpen kapenak jeung hiji pamegat. Saat production. Manipetela jenengan Raden Sukma. Hiji budak ngora parantos jeneng raja mana. Tah jigana bae abdi malamin teu kadinya mah dugi ka sepuh ge moal nikah terkacuali anu sariti jeung kitu. Aduh cila kaceuk raja. Dan anu ngimpi mah ulah sok diwaro. Bapak yang ngimpi kiih, tah sok ai kajadian ngimpi kiih. Ai ngimpi kitu mah alah ulah sok digugu mama mah bingung. Mangkaning mama mah ulah higaning ningali kangaran Raden Sukma hiji raja budak ora. Beja ge encanna deui mama di mana ayamna. Jeung urang nagara mana mama mah teu saha. Gelis. Cing kudu kumaha gelis. Kanu gelis tetep mama abdi mah moal tiasa dilandongan ku nu sanes. Wayahna pangmileriankeun raja nu kasebat budak ngora keneh Raden Sukma. Abdi moal tiasa dilandongan ku nu sanes. Ma tu hari cek raja kumaha niangan atuh. Ieu Raden Sukma teh moal salah gagah ieu. Hiji budak ngora. Tah ayeuna mah kieu we geulis, terserah anjeun kudu kumaha carana. Ma eueuh di jalanna urang ngayakeun saembara we mah. Saembara kumaha? Pan ieu sadayana ge harayomun ka Neng. Pokona kieu we saha-saha nu bogoh ka Neng. Sing bisa ngalah sirahna Sirah Jaya Sukma sakitu we. Jahat ini hawe. Waduh pokara bener. Tah anu mawi masa kitu. Da sapirakuna Raden Sukma kudu eleh. Engke kanyahoan ku urang yen bener ayana atanapi teu ayana ngaran Raden Sukma teh. Urang ngabuktoskeun impenana cenah mah. Saur eta siramana raja heuh teu naon-naon geulis. Hayo patih geura tabeuh gong kabuyutan. Barang ditabuh gong kabuyutan eta jalma maningaleut ti kaler ti kidung. Anu ti kulon anu ti wetan sumawana menak-menak sudagar-sudagar bangsa raja ge kumpul kabeh diundang ku raja. Jadi akhirnya Den Ayu Hulansari ngayakeun saembara sadayana raja-raja anu mikahoyong kaeta nu geulis kempel sadayana. Teras iramana teh pidato dulur-dulur saha-saha anu boga hasrat ka anak kaula anu bogoh ka anak kaula ieu aya pamunutna dipun anak. Naon Gusti Raja jawab kabeh. Pamunutna sanes harta kakayaan anu seueur. Nyaeta pamututna anu geulis teh ku hoyong sirahna ngaran Raden Raja Sukma. Tah eta mah pilarian we ku anjeun. Di mana aya hiji jelema anu ngabogaan ngaran Raden Sukma. Eta kumaneh kudu dipotong beheungna pasihkeun pake mas kawin ka anak kaula. Pala dirina eta si jalma meuni eueur-eueuran ngarasah golok ku hayang kanu geulis.
Jawarana burung kecilna rajana menakna sudagarna kumpul kabeh anu ngabogaan ilmu silat anu ngabogaan ilmu kawedukan Braja Mustika jimelelap betara karang ilmu banyu Pancasona betara sangsang sapu angin hayu sapu inggut sapu pare terus dikumpul-kumpulkeun persiapan kangge nandingan ngaran Raden Sukma di mana ayana kapangih di leuweung hantem kapangih di mana nu penting menangkeun anu geulis kala saderek surat amal-amalan eueur-eueuran masyarakat anu bogoh kaeta nu geulis raja-raja anu bogoh kaeta nu geulis milarian ngaran Raden Raja Sukma tah anu akhirna ibu-ibu bapak-bapak patali jalmi-jalmi parantos geus lelah payah ulah higaning ningali beja oge teu acan aya beja lumana ngaran Raden Sukma hiji raja budak ngora di nagara mana sama sakali poe jadi teu kacaritakeun anu keur saembara jalma-jalma kabeh sing karayap ka leuweung sing karayap ka kota anu mana ngaran Raden Raja Sukma rupana teu nyaho oge nyaho ngaranna nyaho ngaran unggul ge tina impian anu rupana kos kumaha sajabi anu geus teu nyaho kana rupana teh iwati eta nu geulis Raden Wulan Sari Iwatinen ayu Wulan Sari anu terang kana rupana dina impian ai ieu mah nu rek hayang mah ye nu saembara teu terangeun kumaha rupana teu kacaritakeun ieu nu geulis kacaritakeun ieu bojona Raden Sukma teh parantos gaduh kakaningan nyaeta kurang leuwih 8 sasi oge anjeunna teh kagu ngagaduhan kahoyong basana teh Kang saur ieu dan ayuh Nyimana Sari hoyong naon ne abdi teh ruy becana hoyong lauk manjangan hoyong daging manjangan anu kenging moro Kang oh atuh gampil geulis ala kadar kumanjangan bala tentara kumpul ayo naon Gusti siap ka leuweung pangenankeun manjangan paruncit ya bawa ka dieu mangga Gusti balad-balad sakabeh hanjak ka leuweung anu akhirna sejam 2 jam teu meunang sampai saminggu teu duduneungan waduh cek sakabeh balad era ka raja ieu ala kadar ditenta daging manjangan tapi keayaan di leuweung manis sepi teu aya manjangan salian ti manjangan mah seueur sasatoan tapi aneh ieu dah manjangan sama sakali teu aya barang teu lami dararongkap deui isi balad-balad unyukan ka eta raja Gusti teuk beuheung ti koro-korokeun abdi dugi ka saminggu milari ieu manjangan anu sama sakali teu aya eta mah sadaya-daya Gusti abdi teuk beuheung ti koro-korokeun anu akhirna ngutus deui balad-balad anu sanes kitu deui bae para sadeu mangkaning ieu geulis pok sore pok isu Kang parantos kenging daging manjangan teh aduh cilaka mang coba ka dieu mang tinggal mamang kukuring diperipatih ya sakabeh balad geus digawekeun kukuring tapi eueuh nu metu ayeuna coba mamang anu berdekatan pisan jeung kuring coba sineng hayang daging manjangan mang cing kumaha oh gampil deh gampil kacida gampil mamang meminta 20 menit waktuna den ai daging manjangan eta si mamang teh lain ka leuweung lompat ka pasar meuli daging muning biasa laju eta si daging muning teh dikeuretan keuna manjangan
Parang sana manjangan eta sipati marada goblok. Ben, ya daging ya. Ieu teh daging naon, Ben? Ai daging mah daging kebo, ngan kumamang geus dikeureut-keureut jadi manjangan. Ih, goblok. Ieu mah manjangan sate hewan nu aya di leuweung. Ieu parang sama mang daging asal manjangan ya kitu. Dasar ieu mah ye. Mang ayeuna kieu saksiannya. Kuring heura ka pamajikan kakarak dibangkit daging manjangan ngaran-ngaran kasebut raja. Ayeuna mah saksian kuring nek berangkat ka leuweung. Kajenting linuan taun kuring moal kabalik lamun can kapanggih jeung manjangan. Gelis doakeun we nya akang. Sae cenah kang. Moal nyanak rencang teu kudu. Pokona era akang kang jadi pamajikan mun kieu jalanna. Sakabeh bala tentara eueuh numetukeun akang lempang. Biasa kedep netra eta Raden Sukma. Manehanana berangkat ka leuweung lari manjangan. Allahumma shalli ala nuril anwar wa asil asrar wa atil adyar wa mistahi babil yashar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar alihi wa ashabil ahyar adadani ayyahi wa ibdali. Yare Raden Sukma anu akhirna sabulan 2 bulan sampai 3 bulan geus lahir bojona. Mang dedeh teuing abdi tinyiram keneh hoyong daging manjangan. Dugi geus kalahirkeun imurang kalih dugi kalahirna ya Allah. Den sing sabar we sing tawakal ka Allah. Ayeuna kadah kumaha ieu teh? Ayeuna marada pilari we ka leuweung mah. Ieu menjadi salah kita ka maneh. Dugi kalabah parantos ngalahirkeun deui ya abdi ya Allah ya Rabbi. Tah ieu budak teh lalaki putrana teh nya dingaranan Raden Wijaya Kusuma. Airamana mah Raden Sukma, ieu budak mah dingaranan Raden Wijaya Kusuma. Kitu bala sederek tah. Punten we batuk saeutik mah. Anu akhirna pala hadirin, ieu budak teh nyangkin ageung simurang kalih teh. Gusti. Ibuna sedih ngan ukur ngaracak kipanen dedeh teuing kate. Panjen mah di kantun kurama dugi ka ayeuna ngan teu loba omong ieu ibuna. Anu akhirna ieu teh Raden Sukma kakalayapan bae di leuweung. Sumpah hinian taun aing moal kabalik lamun can menang manjangan. Anu akhirna kumaha dulur? Raden Sukma anu keur ngalalana di leuweung melari daging manjangan kacaritakeun si Manahong anu aya di leuweung. Putra pendeta anu pameget. Wadenge umurna di dina hiji nagara aya saembara. Ilu saembara turun ka kota. Mangkani wasiat ti kolot teu meunang turun ka kota. Ieu si Manahong turun ka kota. Omongan kolot ngabalangsakeun. Keur mah aing awak jiga kieu. Keur mah aing aya di leuweung teu meunang ka kota. Bejana aya anak raja geulis. Kalayan ngayakeun saembara datang aing ka kota. Kala diri niat si Manahong datang ka kota. Eta jalma kabeh lalumpatan nya si Manahong. Aduh Gusti cilaka, ieu nagara kadatangan monyet muka cida gedene.
persis atuh da kosmonya gempur kabeh raja tah gelis kieu kajadianana geuning kurame-rame ngalakeun saembara nepi ka ratu monyet turun kumaha ieu akalna aduh bingung Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raja, ieu kula rek ini saembara. Bejana anak maneh gelis. Lamun kula teu diasupkeun kana ieu urusan saembara, hancur ieu nagara. Waduh. Sok saha nu wani ka kaula. Nu gelis hayang naon ku kaula baris dirupakeun. Kumaha cek raja. Ayeuna mah kieu we kasep. Cocok memang anjeun lamun jadi minantu mama. Halus rasana raja. Ngan kieu ieu murang kalih teh putra mama. Boga kahayang. Ai hayangna lain harta kakayaan itu rejeng ieu. Hayang sirah ngaran Raden Sukma. Buka raja mana kasih sakitu we lamun hasil sirah ngaran Raden Sukma atuh gampang mudah dilalian ku mama. Oh sakitu mah siap buiraknak harita keneh eta manahanana teh lempang ka kota di kota teh aya dileuweur di kotek kaku si Manahong teh si Manahong aprak-aprakan di tengah leuweung manunya telah payah manehanana di mana atuh ayana ieu ngaran Raden Sukma ngaran tamuh rupa lamun teu dilaksanakeun aing teh laksanakan gelis bebeh teuing aing teh kumaha ala kadar wasiat kolot wa aing kenek dirempak aing moal ngadenge ka kolot Ilian tahun aing moal pisan nepangan deui kanu gelis lamun can beunang hulu ngaran Raja Sukma. Salah hadirin keur susumar aya di leuweung. Selami datang Raja Sukma nu keur ngalalana. Sayyidina Muhammadul Mukhtar alaihi atar wa ashabil ahyar adadani Allahi wa isbari nyare mata selawat barang red kumanahong katingali ieu aya manusia kasep Ahmad buah-buah cenah ayangan kaingal negara tumangis kaingal kota raya nah di leuweung aya jelema kasep-kasep teh anu akhirna dicegat di perjalanan manusia ieu ratu monyet saha ngaran anjeun kaula lamun anjeun perlu kana ngaran kaula ngaran kaula Raden Sukma eta si Manahong barang ngadenge kasebut ngaran Raden Sukma harita keneh menunggu lain babala katakan sin bener salah tina kartek hate kaula dasar atuh jodoh kula kapanggih jeung jelemana sarua jeung kula geus aya jodoh kanu gelis pokok tejal pati di mega mana di lautan mana di dasar laut di mega mana kukula pasti di ayeuna Raden Sukma syukur bagja kumayangan banjar karang panglajungan anyar pinangi dayeuh maneh tempat ngancik pamijgan maneh kaula teu kudu nyoho geus katarime kapanggih jeung kaula di dieu cek Raden Sukma anjeun saha ngaran kaula Ratu Manahong naon maksud anjeun juga nu bungah kapanggih jeung kaula ieu Raden Sukma kaula bungah leuwih tibatan dibere duit puluhan juta
Ainu sabenerna mah ieu kaula terek hajat, kula terek kawin. Anu penting rek ngundang ka maneh. Sakitu bungah nama kula. Kula terek kawin jeung geus anak raja. Kaula meunang ngaran maneh teh hayang ngundang ngabejaan ka maneh. Teu sanak teu baraya kudu ngundang ka kaula. Wayahna onangan ka kaula. Malah mun bisa mah ayeuna onangan-ona anjeun ka kaula. Sing karuna ka kaula terek kawin. Kula ngajar si Raden Sukma meni maksa anjeun kula kudu onangan kunaon kaula. Ieu Raden Sukma. Lamun onangan kula moal ditarima ku kaula, kula geus butuh ku kula. Lamun onangan kudu pilihan juta, kula geus butuh ku duit. Onangan ku baju butuh ku baju. Ku samping komo, ku iket komo. Ieu mah kula butuh wayahna onangan anjeun ka kaula ku sirah anjeun. Wayahna salah dirin Raden Sukma rut dirin pamuntuna. Kula ngajar, ieu teh kula ngajar ngalindak sahara. Majar meneng-meneng lara yatimira. Majar meneng-meneng lara yatimira. Satria sanang batara. Itu mencara wayang mah. Waduh, meni acara pet bumi jeung langit. Ku Cek Jaya Sukma ngahina bener. Mana di mega mana di dasar laut mana anjeun? Dieur kedeung kuletah kecilangan. Mana kaula inget kata majikan kaula anu hayang daging mayangan. Katamah-tamah kaula nepi kalabah kudu ondangan lain ku kieu kudu ku sirah kaula. Bangsat kula ngajak nyeret perang jadi pak. Salah dirin ieu manahong jeung Raden Sukma silih seret. Dinurung anu sakitu poharana satehelan dugi karabel sieun minggu anu kaseh. Padahal lamun dipapai-papai eta kedahuan ka ieu. Ka ieu poe tanggal pilih-pilihnya. Anu diseret silih seret para sadereku kitu apes Raden Sukma Gusti. Jadi sampeanana teh ngelap kana akar. Anu ngelap kana akar teh bisa ngejat Raden Sukma ngarubuh di dinya gerak benang sirahna. Manuk pating potea. Barang ningali Raden Sukma parantos ngagojod. Tadi manuk manising ariring kulantaran sono kanu kaset ayeuna tega temenan dugi kalabah. Kapak tuh. Ngagojod jasadnya. Sirahnya parantos digegemo ku si Manahong. Si Manahong sirak amal-amalan bunga saya hinggana. Nugelis jadi papanganten jeung kula. Salah dirin sakabeh rahayat pada geger Manahong memawa sirah Raden Sukma. Barang ningali si raja bingung bener-bener membawa sirah. Allah, si raja cilaka. Bukti. Neng. Coba tingali sirah Raja Sukma tenah bener iya. Barang ditingali kuasa nugelis biji kalabah kapaehan. Gusti. Kesangka maka eleh dirita. Hari abdi mengayakeun saembara kitu teh karena teh moal kudu moal kapangis deui bedes deui eta nugelis yutur kitangan berang kalawan putih eta sirahna Raden Sukma dipetene kalawan dierkerah hiji benda anu dipake ka dedes dipake ka nyuk sare telesot kacai ka mana telesot seolah-olah digendong kaki akan digeli.
persis muka pangis dina impian tejal minu kumaha ya alasan aing kasih manahong anu akhirna yang gelis dengan saya hinggana Gusti mamaku maha alasan yeung anu akhirna tegas kitu tinu kawasa eta nu gelis teh di jalan ya inget alasan tempo wae kana sabulan manahong negor Gusti raya kawin ieu geus nu gelis mama serius kena tempo bisa sasih heula anu akhirna ieu nu gelis tempo kana sasih teu naon-naon teu manahong geus waduh iraha ieu kawin ieu bukti sirah Raden Sukma tempo ayeuna sabulan tuna ieu riwayat ieu tuna manahong anu keur nunggu nu gelis kitu keneh anu keur loba rupa-rupa alasan kacaritakeun jasadna Raden Sukma jadi kembang hiji kembang rupana 7 rupa jadi kembang rupana 7 rupa senyutna abar-abaran ka unggal nagara ka unggal kampung aya ku anu sakemang mah senyut-senyut teuing dina eta kembang aya ngaranan kembang cangkok Wijaya Kusuma urus geger jelema kabeh kulantaran ngadenge senyutna ieu kembang tunggal nagara tunggal kampung tunggal mana milarian eta kembang kapanggih nama eta kembang teh burasna eta kembang diintip loba jelema nu bararima cik kajauhan gitu buruk mah eueuh jadi onar sadana ya onar saja jagat saya ngaran kembang rupana 7 rupa ngaranna teh kembang cangkok Wijaya Kusuma anu akhirna kulantaran gegerna eta si kembang kumaha dulu aya kasempetan eta nu geulis cek nu geulis barang geus mahi kana sabulan neng iraha kawin cek si manahong Kang sebab kawin teh kudu make papaes barang-barang perhiasan makanan ayeuna mah abdi mah kieu lantaran panganten mah kudu ngabogaan kembang wayah we aya bejana kembang anu pohara teh senyutna alusna kembang cangkok Wijaya Kusuma lamun bukti eta kembang isuk pageto hayu urang kawin aduh geus aya deui bae heuh ya aing mah hitut manten ye Iko. Tadi menta sirah Jaya Sukma. Ayeuna aya kembang nu leuwih alus jeung papanganten, tapi aya benerna oge panganten sok make kembang. Nu geulis doakeun ieu kularek nyangan kembang cangkok Wijaya Kusuma. Jadi anu akhirna si manahong oge kaleuweung deui nulari kembang cangkok Wijaya Kusuma anu dipake geger ku unggal jalmi ari senyutna meuni ngadalinggung senyut ka unggal kampung ka unggal nagara aya rupana teh 7 rupa geger sadayana teu kacaritakeun anu keur milarian kembang kacaritakeun Bapa Raden Wijaya Kusuma anu hulang-hulang berang peting ibu ari abdi teu kagungan rama Bu teu aya kasep tos pupus Bapak anjeun pupus di mana pupusna Bu mun kuburan teh kuburanana di mana bingung ibuna kumaha atuh patih si anak kaula teh berang penting nanyakeun Bapa ulah dipasihkeun Bu ulah dibejaan Bu wah bahaya Bu bahaya ya mun bejaan ya aduh paur Gusti Raja eueuh ieu putrana eueuh sahan jadi dodol di ieu nagara kasep teu kuduna naroskeun Bapa Den
Bamang teu bisa ngajawab lamun anjeun nanyakeun Rama. Naon sababna? Sebab Rama anjeun parantos mulih ka alam akhirat. Di mana makamna mah? Tah ieu mogokna teh. Makamna mamang poho deui. Di mana karah ieu? Teh urang pikiran heula den. Eta Raden Wijaya Kusuma nararoskeun barang kalawan peting ibu piraku abdi teh gaduh Rama abdi teh nu mana. Lamun maot di mana maotna, lamun kuburan di mana kuburanana, lamun ngoloyor ka mana ibu mangoloyorna. Oh. Mun maot di mana kuburanana, Bu? Lamun lempang-lempang ka mana? Mun ngoloyor ka mana ngoloyorna, abdi hoyong terang ka mana ngoloyorna, Bu. Duh, kasih bingung ibu. Ayo nama ibu rek waksa balaka tutut beheung ti goro-gorokeun kasih. Da anjeun mah geus dewasa, anjeun geus tercanten ibu oge kana ilmu-ilmu anjeun anu geus aya di ngagebeuteung anjeun. Ai teu dicaritakeun ibu sok sieun dosa, sok sieun dibenu ku Allah. Coba Bu, riwayatna kumaha Bu? Riwayatna teh kieu kasih. Ibu waktu nyiram ku anjeun, ibu teh hoyong daging manjangan. Ya Rama anjeun teh bubuhan raja, ngutus ka sakabeh bala tentara, eta aya model. Nepi ka sama sakali kaset teu meunang. Ngan ceuk nu bohong mah henteu ibu kalah ka ngacah mah ku nyiram. Ma lumeureun bapa anjeun teh isin ka ibu. Ala kadar disuhunkeun daging manjangan nepi kalebah ku tarupa asa ku abong teuing meureun pikiranana. Aya kecapna kieu ka ibu, kajempeng wiluan taun geulis, doakeun akang moal bisa balik lamun teu mawa daging manjangan, tah sakitu kaseh. Oh kitu Bu, ka mana bapa ngoloyorna? Ka dieu ka palih kidul. Bu, nuhunkeun doana. Maot hayang nyaho maotna. Susah hayangnya khususana. Bu, nyuhun keduana berbeg kabur Raden Wijaya Kusuma. Jadi Raden Wijaya Kusuma teh diarudag ku para patih geus teh nu kuat mudag ngalangsa ibuna gogoleran ciri kaseh. Tega teuing ngantunkeun ibu. Ibu teh jeung saha ieu teh di nagara ngolah nagara ujang anjeun teh lempang kaleuweung milari marama anjeun. Tapi coba pangnyusulkeun, tapi dalah dikumahakeun kaset. Tetep ku ibu didoakeun sing salamet di perjalanan. Raden Wijaya Kusuma terus kabur kaleuweung. Aya hiji patih anu bisa ngudag. Den, tungguan mamang den. Hei mang, ulah ngahalang lir ka dia catang. Ieu kuring sakumaha mau edan, teu ngeunah ieu bapa kuring di mana ayan. Den, ieu mamang. Ari mamang mengudag soteh ka aden lain nek ngahalang lir ka dia catang. Lain nek ngahulag kana permaksadan aden, ai mamang mah kieu kaseh. Sok sieun amprok jeung bapa maneh teh nyaho ngaran teh nyaho rupa sok sieun garelut teuing bapa. Sakitu ai bapa mah parantos teungeut ka bapa maneh teh. Oh leres man. Sumuhun ai aden mah nyaho ngaran wungkul kana rupa teu terang nu mana Rama teh modern ai mamang mah tos nyaho. Cing kumaha lamun amprok? Da ieu. Bener mang hayu. Lamun bener kitu mamang sapa pait sapa manis jeung kaula. Hayo berangkat. Berangkat. Barang berangkat melewongan ya teh Raden Wijaya Kusuma milari Ramana di mana ayana. Man, di mana atuh ya kolot kuring ayana? Mun anu marusak teh mah di mana mun anu hianat anu kasarung di mana? Sumuhun deh. Ulang rajinan we cenah ngalalakon muga-muga Allah mah mere jalan ka urang.
kacaritakeun anu keur milarian ramana kacaritakeun si Manahong kapanggih jeung Kemang Cangkok Wijaya Kusu. Waduh, jadi aing kawin ya. Ieu horeng Kemang teh. Ai di alat teh ulang ngejar cek si Manahong. Kamu i Kemang. Cerel deui gigireun manehna tubruk eueuh deui. Cerel deui tubruk eueuh dikulang ngajar bener. Eta si Manahong teh mundur teratur ngintip kana eta Kemang teh. Dan ku aing diintip ti kajauhan. Geus ngoronang ti jauh. Ieu Kemang teh nancep we alus. Abdinya si Manahong geus leuseuh. Dengkul geus salepet. Lelah ngarahan eta Kemang Cangkok Wijaya Kusuma. Anu akhirna isi Manahong teh eueuh deui akal. Balik aing ka nagara kapiran aing teu mawa Kemang. Ngarahan aing Kemang mun geus beak dengkul aing. Geus eueuh deui jalan teh si Manahong ieu Kemang ku aing rek dituluan di luhur tatangkalan. Di mana sahabat yang bisa ngalai Kemang, nah di dinya ku aing diarah patina dipaehan ku aing. Jahat ya Manahong. Tah si Manahong tenang kringe di luhur kayu. Ngawaskeun saha manusana nu bisa ngalai Kemang. Salah saderek teh kacaritakeun si Manahong. Kacaritakeun eta datang anu kasep Raden Wijaya Kusuma. Karena lalana jeung si Mamang dadah teuing Mamang we teuing pohara teuing ke eung. Iya sama deh. Den. Kitu naon nu hurung-hurung. Mana cenah mah barang ditinggali jika kembang menu hurung kitu. Aduh Den. Mamang geus ngadenge beja mah. Buah-buah ieu anu kaceluk kawin awun kakoncara kajana pria anu kasebut Kemang Cangkok Wijaya Kusuma teh buah-buah ieu. Waduh buah-buah cenah mangga. Hin cek si Manahong ti luhurna aya manusia ieu. Keun. Nah benang nah henteu. Benang aing luncat ka handap. Berantem deui bae. Mang pangalakeun teh Kemang. Duh bener Den, ieu mah bahagia ya. Bahagia ieu mah. Sabenerna mah ieu Kemang teh Den disaembarakeun. Saembara kumaha mah? Aden terang teu. Aya anak raja geulis teh hayang ieu Kemang. Bener mah. Lantaran kuring mah nu dipake kainget saja bati kolot karena masalah kitu geus teu inget teu nyaho teu nguruskeun. Tapi aing nyampakan mah teu naon ala kadarku Kemang kapanggih urang di leuweung tapi urang lain maksud nyangan Kemang gitu. Nyangan kolot urang. Tapi Kemang nu kapanggih ala we mah hai geura mah. Barang dirongkong eueuh les be. Ulang ajar ieu Kemang teh ha. Kucing heuleuy ditewat eueuh deui kulang ajar ieu Kemang ngeloaan ditubruk kalah ka ompong. Ngagetuk meureun si Patih ka batu. Euy bubuk kitu. Wabrug Kemang eueuh ompong meureun. Waduh Den, ieu bahaya ieu Kemang ngajak lesang ieu. Aing bener mah eta Kemang teh bisa ngalagay. Dengkul Mamang teh yo. Mang Kemang tinggal nyabut ye. Cek si Mamang, ye celi Mamang bersihkeun kabeh dan lamun beunang eta Kemang. Rupana mah limet eta. Hayo cokot hayang lamun teu lagi ye beakeun celi dempeskeun beakeun. Ai kitu Mamang eta dardar belagug eta teh bukan Kemang Den. Nu bener mah ai besi kurang puas atuh suku Mamang pincangan hiji. Pincangan Den. Ai rupana mah cicing teh Kemang hayangnya hotelak. Leh si Mamang. Teu ngarti mang kudu kokoloyoran ieu Kemang.
Irung mah tambah deui den irung tambah mah den. Ceuli dempeskeun mamang. Suku pincangan hiji tambah irung sopak den lamun kudu beneng. Mamang geus leuseuh sih. La ilah mang, ulah kitulah. Kumaha lamun beneng ieu mamang kembang. Ieu rela mamang mah. Beak-beak irung jeung ceuli mamang teh jadi. Eta Raden Wijaya Kusuma ngarongkong kana eta kembangan henteu kembang nyamperkeun aduh mamang ieu teh kembang sakira gampangna. Yen ieu kembang teh akarna ge laletik mamang teh hese ieu nyabutna. Barang eta si kembang beunang si patih menuju gulingan den. Meureun mamang tanpa daksa lamun nepi kalabah dibuktikeun. Irung mamang ceuli mamang dempes dan singkarinya we ka mamang percaya 100%. Jelas imah hak aden milik aden mamang nepi ka beak tuur dan dadahun tu ompong hiji. Kumetak mamang nepi ka labah wanita roh kitu teh asa kudu masyaallah. Ye jadi mamang kumaha ye taroh teh ye. Singkarinya we ka mamang mana budak ini mah moal baekeun ka mamang. Cenah naon mah. Ngan ulah sok deui-deui mah. Kan manusia teh masing-masing ngabogaan pangaruh, ngabogaan kawibawaan. Ayeuna keur ukuran urang we heula mamang. Menetak manusia mah eueuh nu sampurna mah. Dina labah ieu bisa, terkadang labah ieu teu bisa. Mamang dina perang bisa, tapi nyala kemang teh bisa. Ulah higa nyala kemang, mamang lewat kebo can kudu bisa eleh pangaruh ku budak angon mah. Kan metak ka jelema mah teu meunang ngahina. Masing-masing ngabogaan pak, ngabogaan pangaruh. Ayeuna kuring ya di negara. Minangkana hiji budak wara anak raja. Waduh perang kumaha ge timu mah. Tapi lamun kita ngangon muning kuring teu bisa. Atau kita mewak muling pangaruh eleh ku budak angon mewak muling mah bener den hampura we mamang deuh moal deui moal ngan ulah nepi ka beak irung beak ceuli mamang naon barang tergunun catur kitu Raden Wijaya Kusuma jeung si mamang ai geblig teh si manahong ngaragrageun maneh ulah ngajar kemang aing diala. Wani anjeun. Bagi bawa tak kemang kaula dibawa ka mana ku anjeun? Kulang aja. Cek si mamang kunaon sia monyet. Kembang sia. Aing ho sia ngarahan kembang rupana geus 1000 sia ngaku we kembang sia ya. Hayang selamat bikin, hayang bahaya tertahan jeung anjeun. Saat production. Sila ngajar Cek Wijaya Kusuma. Bilir kadiwang ku etah tetilangan. Ih kemang kaula menang kaula teu bisa. Anu akhirna berpeperangan hebat. Kuling seret, kuling gebug. Kuling kadet, kuling dampar, jeung eta si manahong. Raden Wijaya Kusuma siling seret ngaran-ngaran budak orang ngalayam manahong besar itu gedene. Si mamang mantian nyekal sikiman ngejeh manahong rentong huntina kabeh. Si mamang singitna pilih putih aung-aungan seri. Kamana lumpatna si mamang aung-aungan lumpat balik ka nagara bebeja ka ibuna. Sebab ia perang bisa disatu. Terus ngeripu nandangan-nandan. Tapi kemang menyantel dina cangkeng tulesok. Leweng rubuh tatang kalami au di leweng. Batu bongkar siling seret manahong jeung Raden Wijaya Kusuma. Anu akhirna si manahong diseret. Eta manahong diseret ka kota Raden Wijaya Kusuma le perang ti leuweung nepi kalebah ka kota diseret. Katang kalam pating barobot kanang nuling rada jet loba imeh kajeblig kulit pasea. Eueuh nu bisa nyati hideung.
manusia kacelu kawin-awin kakoncara kajana pria geus tabah dina silat dina karate dina judo beraja musti taji melelep betara karang ilmu banyu pancasena betara sang-sang sapu angin sapu hidup sapu pare ih teu bisa nyapi anu akhirna marake tamang dijiret hiji-hiji ih tamang ancur teu bisa nyapi tah di kala sadiri anu akhirna di kalabah kakaraton kerajaan moderal pagar besi beak nu aya di kota Katangkalan anu ararameh anu jadi pajangan rubuh bingung kabeh kala dirim ye si ibuna teh telah datang laporan maka ibunya bu aya perang hebat Wijaya Kusuma berantem jeung hiji rupa monyet. Aduh, ribu geus teu bisa nyapi. Ayeuna kaseret ka dieu keun ieu. Umur-umuran sakabeh raja patih euy bisa lawan. Ibuna si singkil ya Allah mari di mana anak ulah pasrahna mah. Aduh, Bu. Kayaknya ieu untuk beak. Beak ieu untuk kula ya. Aduh. Ieu kula tadi nama babantu, Bu. Nyejekna eta rupa monyet beak untuk kula teh hiji-hiji acan. La ilaha illallah Bu hayu gancang diudag ka leuweung geus nyeret ka kota, diudag ka kota diawaskeun ti kajauhan eueuh nu bisa nyapi. Tala dirin barang ret ye si ibuna ningali aduh Gusti cilaka pantes Gusti. Masyaallah. Nah ieu nepi kalabah dieu bingung saya tuntung susah temelih lebah aduh cilaka mun kieu jalan kakana eta pasti lagi jadi ahlo berarti jeung incu sifat incu kaset di kajauhan jelema ribut Bu ela sapi ye cilaka ka teuling hirup nepi kalabah pasea nu jeung jadi anak. Ya, anu akhirnya ya si ibuna teh manehanana ngebangit materas nangis barangnya nyukur siring seret siring gelap manehanana nyelap di tengah-tengah bas nyelap Bu ulah di halangan Bu kulang ngajar gelis geuning maneh aya di dieu dia akang keur pasea ulah dilarang Allah Kang sing eling ieu singeling ya hirup singeling akang boga dulur iwaki anjeun belaan ayeuna akang kadangan maneh mantuan akang keur pasea ieu ka Bu cilaka cek nu geus kase Bu ulah disapi nepi ka langit hejo ku abdi mah teh di ayeuna ieu perang Gusti kaset ite heula ieu Gusti ite heula barang ngadenge perang kitu rabal kabeh tinggal nagara nonton ieu nu geus Milan Sari oge aya barang ditingali ieu anu pasea mani persis sirah nu dibabawa ditubruk ku Milan Sari dicokot eta kembang tina cangkeng Ibu ieu teh nyapih nu pasea keur abdi we Ibu ieu nu anom gelis ieu teh putra Ibu ieu teh putra Ibu ieu teh putra Ibu Raden Wijaya Kusuma sawias Bu keur abdi we cenah ieu mah anu akhirna deh ieu teh kumaha ieu pasea akan dipisahkeun Kang ya Allah ya Rabbi kaseh besi doraka anjing Kang hianat amat ka putra abdi akang lamun hayang nyaho ieu teh putra abdi Raden Wijaya Kusuma kaseh ieu teh ulah anjeun Ibu gaduh sarerek mung hiji-hijina ka ieu ulah anjeun kakara ngarebeh ka si manahong ai cerik maneh ai waduh jeung goreng patit barang manehana diterangkeun ieu teh Kang putra abdi
Ceri kue awang-awangan sapoe. Aduh, aing kieu teu ngadenge kakolot teh. Nepi kalabah aing badugingan perang ku sebab aing ngarempak wasiat anu jadi kolot horeng sifat anak aing jadi perangan. Ceri teh kasih manahong. Paladirin laju ieu teh nyulan sari teh. Bogo amat ketanu kaset malah melalui kaset tibatan sirah. Cek ibune jeli dalengoh keneh ieu putra ibu ge. Teu bali bogaan ibu mah sanes caroge ka dieu putra. Nuhun cenah Bu. Lengoh keneh Bu lengoh keneh. Jeung katingalina ge putra ibu ge bogoheun ka maneh. Kang disuhunkeun we ieu kembangna mangga geulis. Dicanak eta si kembang teh kudu geulis. Kang yu urang ka nagara abdi ngadeheus heula ka ditu mangga neng. Bu, tarmios we atuh ieu mah uwa mah dikeun badi dewa hampura di akhirat wa. Bu, abdi hampura. Raksa Hampura apa Allah hampura. Wah, abdi rek ngajajatkeun ieu geulis. Heueuh. Ai tadi nama uwa bogoh tadinya nepi ka paseage ai nama hopwe jeung itong jeung anak. Ceurik we tasi manahong. Do benang kumaneh we syukur sarua bae. Anu akhirna ieu si Kemang Kangkok Wijaya Kusuma teh dibawa tah ka nagarana. Ieu teh Raden Wijaya Kusuma dicanak ka kudu geulis. Barang sanggeus ngadongkap ka bumine ieu sirah Raden Sukma dina ayeuneun diturban ku Kemang. Barang diayun-ayun kudu geulis bari ngabangingik eta ngawihan eta si Kemang. Kumaha ngawihanana? Dana tiwa qadina kikal badri ajmala Fadalat Waditu halaki mugala Dunang memintanya Galisir bulan purnama Wahati anami duduk kabina-bina Untamut kana kodar Tinangkas anak teh sasar. Aduh ini masih kasabar amit ke nasib jeung koda. Nah ai katilu ngayunkeun teh belang ilang sirah jeung Kemang jeleng kelek Raden Sukma. Ulang ngajar bangsat binatang oko begal pati nepi ka dasar laut mana dijengut buukna di Wulan Sari. Tolong Wulan Sari Gusti tulung. Nah ya Allah ya Rabbi cek Wulan Sari engke heula ieu abdi teu tanpa dosa. Bangsat diacak-acak pejit maneh. Nyeri hate aing keur ngalalakon ngeangan daging manjangan ku sebab dibangkit ku pamajikan aing. Baretos yang ngarupa monyet ayeuna ngarupa hiji awewe nu geulis. Salah hadirin Wulan Sari ngabangit jajaritan rek dipaehan ku Raden Sukma. Ilang Kemang ilang sirahna jeleng kenek Raden Sukma. Ieu Raden Wijaya Kusuma ningalikeun ti kajauhanna kabogoh aing aya hiji lalaki nek maehan. Lumpat saparan-paran Raden Wijaya Kusuma ulah ngajar ulah ngaguna sita eta awewe. Eta awewe istuna papacangan kaula bangsat lalaki rek ngabela si aka ali awewe. Anu akhirna kumaha biaraknak pasea. Raden Sukma jeung Raden Wijaya Kusuma oko begal pati. Siling seren, siling gabug, masiling tengel, nu bisa nyapih deui bae. Sama sakali nu bisanya nyapih. Waduh, geus tukang dagangna, tukang cenol kalah ka beak tanggunganana titah nyapih. Hah? Tukang lauk nepi kalabah beak kucing eta laukna nyapih mah tetep teu bisa.
tukang tani nepi ka leungit paculna nyapih mah teu bisa kabeh eueuh bisa nyapih blok emplang blok mana kabeh sinjun sagala rupanya rarapi eueuh nu bisa anu akhirna kumaha saderek ieu Wulan Sari teh kabur laporan ka ibuna laporan ka ibuna ibu tulungan aya naon geus Raden Wijaya Kusuma bicara goen abdi nuju peperangan bu sareng saha duka teuing bu anu akhirna kumaha saderek teu nyahoan kasih ibu na yen aya sirah di dinya kan ayeuna si Raden Wijaya Kusuma keur pasea di ditu peperangan Kang Hayu urang tulungan aing kajian teuing sedih ge ngaran-ngaran anak aing pasea debek wae ki oyok ge bala dirin datang si Manahong sareng nu geus barang datang sareng raine kaget Raden Sukma kula ngajar itu anu rupa monyet mah bangsat anu maehan aing teh itu anu ayeuna peperangan hebat disapih ku dulurna ya Allah ya Rabbi saur ikan nu geulis Kang cilaka Gusti ieu teh masya Allah anak jeung bapak pasea ibu na ngajerit maratan langit nyelap dina nu keur pasea kasep cing eling bu ulah disapih bu cek Raden Sukma geulis akang ulah disapih nyeri akang di barang anjeun nyiram hayang daging manjangan akang nepi kalabah di udag-udag tuh kuno rupa monyet dikulang ngajar ke Kang sing hade ke cek mukos monyet si Manahong eta bare teu kulang dipotong bohongna aduh saha eta teh euy eureun ke eureun heula masyaallah ieu eureun kasep bu teu sangka ingan pasea bae bu sawias bu abdi ngabela anu jadi kolot nepi ka kieu oge kasep atuh ngabela kolot sing karunya ka kolot Kang akang bareton yang daging manjangan ngabela saha ngabela nu jadi anak ngaran-ngaran anjeun hayang nyiram berarti anak kaula nu keur dikandung eta boga kahayang ngabela anak suka nepi ka paehakan Kang sing Eli akang ngabela anak bohong kasep anjeun ngabela bapak bohong kumaha bohong mana anjeun rek ngabela bapak di paseaan itu bapak maneh Raden Sukma Kang anu hayang daging manjangan teh nepi ka lahir deui kadunya akang eueuh kakarakapan eta anak urang Kang waduh ener sing gelenceng cerik najis aduh cek si Manahong ieu kumaha ieu Kang pan ieu teh caroge abdi ieu teh caroge abdi ieu teh la ilaha illallah ku aing bareto pernah dipotong bohongna yang begi gede jerikna anu akhirna alhamdulillah kapanggih dulur tah kitu Kang akang geus hianat ai kitu mah ka caroge abdi ai kitu ieu saha geulis pan ieu teh aranceuk abdi Kang ya Allah ieu binasa kakang di leuweung teh Kang hampura abdi dunya akhirat teh akang ya hampura cerik bae aduh si horeng teh ieu salaki dulur aing ieu horeng teh sifat anak aing wah abdi hampura heueuh paladirin sajroning tergunem catur kitu telami datang eta eyang pandita barudak mana kunyuk Manahong tong ka dieu dilokat deui sia kuaing direjet deui awak sia kuaing aduh Raksa production hampura dunya bangsat kula ngajar sia teu ngadenge kana wasiat kolot dulur sia seneng dulur sia menangkeun raja tapi ngukur maneh tapa di hiji leuweung nurut ka aing tapi sia monyet kula ngajar keur mah sia goreng patut lurus tunung maka hayang ka anak raja nepi ka ngabinasa sifat anak ngabinasa sifat menjadi dulur dijingjing beheung sakal dikelek tak weang aduh ya ngampun wah direncah ku sia kuaing aya bah dibawa ku si Aki
dibongolan sok wae datang ka imah binatang sia. Dibawa geus ka leuweung. Tah ieu riwayat pala saderek alhamdulillah manusia nu patuh kana omongan kolot alhamdulillah timbul kapanggih jeung kasenangan manusia nu ngarumpak wasiat-wasiat kolot kitu balukarna malah menang siksaan tiramana. Tah kirang langkungna mugi pala hadirin agung ngamalum biasa ngahapunten sakitu wae. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.